Dinten ieu urang bade ngadengukeun hiji dongeng di wewengkon Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dongeng ieu nyaritakeun asal usul ngaran Cikotok jeung patalina nyata patalina jeung emas gitu. Tapi emut ieu lain ngeun saukur carita ngeunaan emas, tapi oge piuruk ngeunaan kasarakahan anu tungtungna mawa cilaka. Tah ayeuna mah hayu urang mitembian kana dongengna. Palawargi. Baheula pisan dina mangsa kerajaan Pajajaran masih jaya, hirup hiji salaki pamajikan ngaranna Kisangkala jeung Nyai Kerok. Maranehna geus lila rumah tangga mah, tapi can keneh dipaparin katurunan. Nyai Kerok dipikawanoh boga sora anu merdu. Tah mun keur aya di imah, manehna sok resep ngahaleuang bari mere para bahayam piaraanana. Ari Kisangkala mah beda. Anjeunna boga sifat anu goreng, nyaeta sifat sarakah teh. Hiji peuting kampung tempat maranehanana cicing ribut ku kajadian. Cek warga teh kieu, Kisangkala keluar, Nyai Kerok keluar. Loba warga daratang bari marawa amarah. Mari geus maling hayam kami, Nyai Kerok tuluy leuwas. Henteu paduka, henteu, kuring mah teu maling hayam, paduka. Hayam teh ujug-ujug aya di kandang kuring. Tapi salah seorang warga ngagorowok, "Bohong, maneh anu maling hayam mah, maneh maling hayam kuring." Nyai Kerok ceurik, "Henteu paduka, henteu, kuring mah teu maling hayam, paduka." Akhirna Kisangkala jeung Nyai Kerok dibawa ka hareupeun Prabu Pajajaran. Sang Prabu ngadawuh barjeung kalem,